urang keur cicing menel motor bararagus mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanitarariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge ning ronggang ge haji eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasapan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ka jero hati ceng ieu kan zaman modern sia kudu cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan ieu geus berusaha teh bese pan ya tuh usaha ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah teu datang ka iraha ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh beulah batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantap imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon teu tatanya mah bal beres tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya na kadinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kadi kula mah ieu di konsultasi ayo tuh Mas obrol ieu wajib boga ieu mah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta mesen guguru sekolah tatanya usaha bae lain mah aja serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teh asup mun teh asup teh kos kitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-walian terus bae mah kos kitu geus wah ka ngaji mah ka ditu gimana kok ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru kitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge bangunna Mang Haji mah rugi da teh kitu batu sia ka dedei kuari halanan malah ka debejakeun heeh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali doakan bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung Mang Haji ka mana tuh Gunung Kawi deukeut itu batu saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu nek kira atuh sia angel kene kos kitu syaratna kumaha lah syaratna mauhna naon kaluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang Bismillahirrahmanirrahim sekali deui urang bakal menghadapi haul lamun jadi bakal dihadiran ku keturunan Tuan Syekh Nunamina Habib Umar Al-Jailani kajin teman dek doa tah dek ngomong tah dek naon we asal hadir bae pokona aju urang ge teu kudu sasalaman neuleuh bae bamun sasalaman kabehan moal angge saminggu asana moal bisa baliknya na jadi yang asal neuleuh bae ka keturunan abeh engke di akhirat urang hayang diaku ku Tuan Syekh komo ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Tuan Syekh ai diaku mah diaku ke heula nu mantar kayang diaku emang ente kunaon boga dalil naon
kula sedekah bara duit sedekah naon 1000 kan bisa 1000 padahal mah boga kan duit nu ikhlasna 1000 geus di aku bae geus iya abdi mah 10.000 mentek 10.000 kunaon padahal duitna loba ikhlasna 10.000 sesebarang merana 1 juta mentek 1 juta hayang kalem ayo mah dari aku nu ieu mah geus mending 1000 bae lah jalan kiai tadi omong gak emang 1000-an ieu kabehan ieu jadi tingkatkeun ikhlas urang ulah cara nu geus mulayan coba kuari jang geus karolot salatna puasana zakatna hajina ngajina sedekahna mulai gerak berangkat ikhlaskeun eueuhna naonan salat urang puasa urang sedekah urang mun teu make ikhlas belajar coba lalaunan aya ikhlas teh kumaha cenah kiai ulah aya nu dideuleu ku mata hate hiji be Allah nu nitah aing digerakkeun ku Allah dek ka Allah mun aya bae kabogoh urang gede benerna mun eueuh bae kabogoh leutik teu ikhlas teh karana geus daripada gede teu ikhlas mending leutik ikhlas kitu bae geus ieu mah teu maksud hayang boga gede-gede teu ikhlas dia mencit sapi 20 ente nu ngadaharna 30 kitu keneh 40 kitu keneh jeung sakitu da bae geus urang maning diikhlaskeun abeh bener-bener ngajadi amal komo nya gedenya ikhlas mulayan kamari menang 34.800.000 rupiah alhamdulillahirabbil alamin. Informasi nomor kedua bahwa orang dina rebo isuk adalah rebo akhir dina bulan Safar. Eueuh pangaruh dek akhir dek awal ge urang mah biasa bae. Ngan ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin nyaritakeun bahwa yunzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyatin wa 20 alfan minal baliyat. Unggal tahun Allah nurunkeun panyakit jumlahna 320.000 penyakit 320 kebahayaan diturunkeunna wa kullu zalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar diturunkeunna malam Rebo datang ke Rebo anu akhir tina bulan Safar kitulah cek ba'dul arifin geus poe eta teh atuh fayaqulu zalikal yaum as'aba ayyamis sanah pangeri-ngerina poe Rebo akhir dina bulan Safar teh sing hade mangkaning pas Safar eta teh tahun baru kurang kepengaruhan ku Yahudi kepengaruhan ku Kristen si Hanafi milu tahun baru Junaid milu tahun baru Masya Allah Syafi'i milu Natal iya sing harade jah
isme Nasrani geus luar biasa di urang. Mimiti trompet lainna doa trompet eta kan isme Nasrani anak urang mamawa kaimah orang gimana zeda nang meuli di mana itu di jalan di warung loba mage beja maling lain meuli lain coba ka dia abah mencai abah niup harus jita abah tolol sudah dek nyarekan harus aya kena nu leuwih gede abah bloon yang menugos ge sulah ceng gitunya ieu mah ulah dibudayakeun kos ge mah budaya batur urang mah ngadoa kahiji haju urang milu tahun baruna tahun baruan make kukuncung make kopiah kukuncung kos koki gitu eta budaya Kristen dina Natal make ala kopiah Kristen beber Yahudi jeung Kristen. Di Indonesia mah malah dianjurkan Natal bersama. Pemerintah menganjurkan malah dipimpin ku presiden jeung wakil Natal bersama. Geura paraeh bae geura sararia ge. Kanyahoan ke belum dibelum. Urang ulah memilu nu kos kararitu. Urang mah ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta salamet ieu kumboy derbo akhir ieu pas pisan tahun baru. Faman shalla fi dzalikal yaum arba'a rakaatin sajalma nu salat dina poe rebo kasan 4 rakaat ulah make tahiyat yukrau fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah aya khusus babacaanana rakaat awal rakaat kadua rakaat katilu rakaat kaopat eta mah dilakukeun ku jelema-jelema khusus anu meunang ijazah ti guruna teu meunang disebar luaskeun sebab eta mah salat penuh ku tadarru aya ba'da ruku doana naon ba'da ruku doana naon sujud doana naon jadi aya khusus doa baliat etalah ahli-ahli thariqah nu sok ngalaksanakeun salat rebo kasan aya kaifiat khusus lain sa salat-salatna suratna khusus doana keur ruku keur intidal keur sujud keur julus aya doa khusus nu dimimitian ku Allahumma syrif annal balaa wal waba terus unggal ruku lain deui sujud lain deui lain jang kepentingan sorangan ba'dul arifin mah jang umat supaya saralamun supaya ulah aya halangan besi manu mantak dibahas deui besi di lembur urang aya nu ngajakan salat rebo kasan ulah milu antepkeun bae nyana urang ngomong ulah ngalarang ulah ngan milu ge Iya kebenaran sih neng kiai. Itu kebenaran boro-boro salat terbokas yang dua getilok gitu. Itu emang sih mas serba kebenaran baik. Asal ditita ulah baik ibadah nuhun. Insyaallah. Nuhun kiai lah pokoknya. Ada lagi ngaji. Bisma ulah yang nyawa salat na kostumaha minta ijazah ulah lantaran
ieu mah aya kaitanana jeung thariqah salat ieu mah lamun mimpinna ahli thariqah urang diajak masalah tapi lamun lain ahli thariqah ulah anu jelas mah ulah milu bae geus bisi aya di perumahan-perumahan di lembur-lembur ulah bid'ah salat kos kieu ulah geus ulah bae tuh mun ngadoa Kuriung geus disebarkeun teangan ta fotokopina ditenden di mana Allahumma ya syadidal gawiyya ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munaimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya bisairil hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fa sayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Di mana karah eta fotokopina keuingna asana kabeulem meureunna geus poho bae poho boro-boro ditalar neundeuna ge poho eta geus moal fotokopi deui moal lah pokona ngajak supaya diinget-inget lembaran nu baheula aya bae cenah kiai di lepitan kitab-kitab mana meureun sarua bae eta jeung kabeulem ngan aya nu paling mudah bagi masyarakat awam ieu menta cai ka ustad ka santri ka kiai nu nyieun salalim Bismillahirrahmanirrahim dalapan salam salamun qaulan rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin salamun ala ibrahim inna kadzalika najzil muhsinin Salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin salamun ala Ilyasin kadzalika najzil muhsinin salamun alaikum fadkhuluha khalidin Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar Salamun ya hatta matla'il fajr. Nah ditulis ngan make azimah ayat bahasa merek-merek najang menangkal belia tulis di luhur atau di sagedengna ka kertas atau kana piring caya nu loba kasumurkeun kagentongkeun ka tempat-tempat paranti nginum memeh urang ka mana-mana ka kantor ka pasar atau ka pabrik memeh nanaon nginum cai eta heula beres nginum cai eta upat 5 segede kieu moal nyari beuteung insyaallah kacere eueuh upat uduk bae eueuh cenah uduk ke ketan baheula urang sogieun dupi teh dijieun tina daun awi dimonyongkeun jadi 3 ngaranna dupi ngaranna lain bacang mah tah mah lain deui kahayang sia tah mah dupi ngaranna dupi bisa wali mah dupi teh dufi'al baliyah ngan di ngaranan dupi nona eta kos bacangan ngana mah gepeng bener tuh nya nu kos kitu ngaran dupi ngaranna eta teh bahasa wali geus dufya al baliyat nginum ngadahar dupi 10 mantap tah kitu ya geus kabelah dieu dupi kos eta bae kos kupat dina bulan Ramadan dina Ramadan beki eueuh deres mun diganti ku roti mah jan teu deui
tungtung aku pada roti ge dupi teh ya kuari ya masalah diganti ku baca diganti ku kupat tah etalah dina rebo isu geus urang mah teu kudu ngayakeun salat lantaran ijazah nu ngaijazahan urang mah cukup bae menta cai atau nyeun sorang aja kiai kula mah make cai eta kopi bae salah kopi bae teh nanggalkeun dina bulan Maulid hisab qat'i sulamunairen Jumaah nanggalkeunna poe Jumaah tah eta Jumaah urang tanggal hiji jadi berarti malam 12 na malam Salasa Jumaah Sabtu Minggu 10 Senin Salasa malam 12 baheula mah bulan Mulud teh mandian keris peso batu gelang bahar di pandian urang mah ulah nu kos kitu kuari jages ngaji urang mah kuari mandian awak urang bae pandian hate urang ku ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngamulyakeun Kangjeng Nabi urang lobakeunlah maca sholawat lobakeunlah sedekah niat ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acenah deuk puasa mun deuk puasa datang ka tanggal 12 karak buka aduh cenah kiai aja masalah bere puasa ge waduh habe ieu waduh cenah aduh patali jeung ka sawah patali jeung ka kantor patali jeung ka pabrik ka warung ka pasar jeung sajabana eueuh teu waduh iraha meureun nemahna nah lamun teu kuat 12 bae 7 bae ganjil 7 ge cenah teu kuat 5 ge asana teu kuat ke 3 tilu asa teu kuat sia mah kudu diketrok heueuh we hayuna teh tah lamun deuk minimal akhir bulan hiji awal bulan hiji akhir bulanna urang engke poe Kemis awal bulan Maulidna poe Jumaah nah eta mah geus afdol jasad poe Kemis urang puasa akhir bulan sapoe poe Jumaah ke puasa urang awal bulan ke akhir bulan hareup ge kitu keneh akhir bulan Mulud hiji awal bulan Silih Mulud hiji di 2 poe komo ditambahan ku pertengahan bulan tanggal 14 15 2 poe di 22 awal tengah akhir tah sakadar nyaritakeun tina sekian manusia nu aya di dieu wallahu a'lam nu bakal ngalaksanakeunana geus boga 10 ge bagus tina 1000 10 geus alhamdulillah tadi ayeuna mah sakadar informasi bahwa tanggal hiji Maulidna adalah poe Jumaah tinggal minggu kedua donatur Maulid ieu kemenang sabaraha teu boga harepan hoyong gede teu boga ieu mah urang tanda na hungkul bahwa urang cinta ka para wali Allah Subhanahu wa ta'ala masih keneh nyaritakeun tentang dalil-dalil maha ngadamalna Gusti Allah
maha kawasana Gusti Allah, maha sampurna kakawasan Gusti Allah. Diselima dalil tadi melalui dalil-dalil suplia bangsa hendak timimiti persisikian-sisikian, kemudian di luhur perbintangan-perbintangan berbagai makhluk-makhluk Allah. Ia adalah tanda bahwa Allah maha ngadamel, Allah maha kawasa, tur sampurna kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Udah alhamdulillah, masya Allah, nikmat anu teu aya papadana, nikmat anu luar biasa gedena lantaran urang mah geus dibentuk ku lingkungan. Geus kitu bae Gusti Allah karunyaeun ka urang mandek dijadikeun penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Teu hese capek iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis datang ke jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis. Nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang. Nyana datang ke Abu Jahal, nyana datang ke Abu Lahab, nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron, boga kibir di jeron, boga ria di jeron, dikembangkan ku iblis. Datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah. Pangeran urang deuk dikamanakeun sok kitu geledena Uzza Manat mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah ajeun Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun. Ieu teh pan lain sambarangan pangeran. Ge ulah sageunana kitu ka Muhammad. Kuari mah kieu bae. Bener eta pangeran Allah, Allah teh pangeran bener. Tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah. Saha ceuk Abu Jahal teh? Eta pangeran jin, setan, eta pangeran. Oh, ceuk Abu Jahal sok macem-macem aja. Sampai sok ajeuleuh iman bae. Ulah kitu ceuk setan. Ya, dengekeun. Asupkeun ke jero hate anjeun Jahal, bejakeun ke anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah, tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah, tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos sekarang itu tah eta nangieun Allah. Seluruh hewan nu aya di kebon, di leuweung, di laut eta ngaranna buatan Allah. Ayo aya deui pangeran jin, iblis, sarua eta tah dia kene eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak. Mau gajah ua-ua teh eta badangieun iblis. Sia ada ulah salah. Bangsa nu sok ngarusak lah. Orai kalajengking eta nangieun iblis. Berbagai kagorengan tak eta menangin iblis. Model kumaha cek Abu Jahal? Model lenong. Anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong ting ting tong tang ting tong gambang ngaranna. Tak eta teh nangin iblis bejakeun.
aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blak blik naon sia eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah nah anu sok dipencet soraan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sok teh jauh bae aya ge jauh di hate sia lah sia isin no gabeyak tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persurudan nu sok ditiup teh anu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyawan sia teh nyawan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tere pae hiji tinggal 9 tere geus eta nu turun 1000 angel tah mata hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel tah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta ge sarua buatan iblis nu kos itu buat iblis jaipongan buatan itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho ta bangsa nu kos karar itu ta buatan iblis nah lamun salat puasa zakat eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig tah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadinya hopan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya sa kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongkoh asup ongkoh aya di dia geus sok asup ka dinya nyaho geus aing hulu-hulu na tadi geus sasalaman jeung aing lah nyaho bae pokona potongan kitu potongan nelayan gajeun buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ye potongan lain ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye oh ieu nelayan ye ya watusan nelayan potongan buukna kitu lain deui nu sok nelayan pokoknya mah tina cukuran lagi geus kadele orang ini katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyawa ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban terus ya kayak kapangi usia di ditu anu hideung aya nu putih aya pokona aya we aju kadinya mah aya pokona mah sia mawa duit we ka ditu kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho tuh aing pemain sarua bae dibejakeun teh ku iblis itu aya kitu mah iya teh jahal lain ti kuari baik anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ke dia terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak keturun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ke belah dia Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ke Kangjeng Nabi Isa datang ke Muhammad tak eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus mah eta bae
pangeran ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pakai pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu ajung ke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ka pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngaboga anak buah engke ge aya ge nu nyuruh engke cirina anu sok tebak-tebakna anu sok make gelang bahar bakal make ikal kumisa biasanya kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan si ajak nu kumisan teh atuh kitulah setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot eta geus teh diurus buuk teh diurus sarawigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumisna teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan bisi aya engke di lembur eta utusan setan tanya ge tanya aju bae panjana kela nginget menja tutupan di mana ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget ayo naon manggil kula ulah teh keur istirahat di gunung kencana dipanggil anak aya naon iya urang bojong minta tulung kunaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sial setan goblok biasa aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi ka bokos kitu mah atuh ditingkep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seun ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke gunung kencana nya sialnya setan juring takos gitu ceng oh di mana ya hayang ke tarik-tarik ayah hayang puas kali tuh ke gunung Kawi puas tau mah dek na monyet dek na orai dek na bedul babari teman di gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeo kan itu terus kan itu Baduy dah jangan dek ke Baduy kan itu sarua bae tege di pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deket bae di dia atuh aya di dia geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya
diturup aya pokokna mah araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya anu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae. Oh gitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di itu Cikupa bejakeun. Oh, iya horegan ayat Gusti Allah nu ngapali. Numantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik. Anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqun nasi wa dawab wal an'am wal hayawan. Gusti Allah mah ngadamel manusia, ngadamel sato, ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus. Wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur. Iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung, kaya ning gajah, kaya ning bangsa buaya. Itu keneh bangsa orai-orai timimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah. Kulantaran kos kita turun ayat ieu waj'alu lillahi syurakaan jinna wa khalaqahum. Kafir-kafir dijadikan ka Gusti Allah teh dijadikan sebagai syuraka tegese jin, tetapi ngamanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal. Jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikan syarik, dijadikan sekutu, persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah. Itulah kafir nganggapna. Masya Allah. Jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeung ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngerusak anu nyieun sok ngerusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah nya dianggap pangeran. Nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku ngeunam kitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani jaing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu. Eta teh seakan-akan nurut ka setan, sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk makhluk. Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min wa khalaqahum nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung. Jangan iman yang mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu. Jangan henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk. Tate parentah setan nasihat setan tate kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus le mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamani tarariis ngeunaheun jasa
kunaon urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek, cicing di imah anu butut, pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna, mobil sakitu baragusna, imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus, diuk di bale ronggang balena ge ning ronggang ge haji tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasapan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ikan zaman modern Aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global, era globalisasi. Tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil. Cek jalan tiapan ieu geus berusaha teh bese pan. Ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang. Ngawarung kos kitu doang mah teu datang ka ieu ka beli mobil, ka beli motor. Geus ka mana atuh? Deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah, mobilna loba, usahana maju, tanya loba tatanya tuh jelema mah. Kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya, waduh teh setan bisa kos kitu teh. Setan ngana setanana. Loba tatanya naon. Teu tatanya mah bal beres. Tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kata setan itu nyata kos gitunya datang ya nak kadinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kadi kula mah ieu di konsultasi ayo tuh Mas obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana di mana eta mesen guguru sekolah tatanya usaha bae lain imah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu jasa dengan dunia ieu masyaallah ulah mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teh asup mun teh asup kos kitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali tersebut imah kos kitu geus wala kang ngaji mah ka ditu ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru kitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge jabangna Mang Haji mah rugi da teh kitu batu sia ka dedei kuari halanan malah ka debejakeun heuh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener ayo ngilu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut itu batu saya kita milih nek ngaorai nek monyet nek babae nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu nek kira atuh sia angel kene kos kitu syaratna kumaha lah syaratna mah naon keluar teh agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejaan mah mendek itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak pugu haji ngos aing rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atuh lah musyawarah heula atuh sia jeung pamajikan cawata eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung ja ka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh guru boga motor satsit-set kali-kali tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing WC paling salawat nu nyolat teh 50.000
tadi nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur amat tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh bener keur ngomong jeung setan nu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nuker ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kumaha carana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah teh capina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah jelema susah sih make fatul muin lain persakanya hoing anu kos kitu mah riba lah angel kasugihan geus kitu mah nu da di dalamna ulah fatul muin mio tad mio tad oh udah starter lagi mantep jasa tad komo sakuping nu eta teh nu naon beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaler sakanyaho tuh ngaji di mamana kita mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaran naon cek dina syariat pan aya ngaran usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya aduh tan geus kuari mah engke bakal meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tan ye itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi orang boga duit ye udah sok ajuri bari bakos itu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge kusia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun jatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sekadar nganasehatan sia itu gaya hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sekadar mere jalan doang geus ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gola maning asup maning gola maning asup maning gola jol bae setan sama ke dipikir-pikir kan asup geus pokona tanggung jawab gitu lu anu nanyakeun dalil nang geus gitu ya kenapa mah ya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu teh nyaho kamajuan teh kiai kos kitu mah di bener oge ye dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsong teh habek kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarikuk dana subrot aduh boga mio kadeuleuk ku batu meuli Avanza drak-drak teh ditangkap tinggal hulunya apa dipantok-pantogkeun pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nangtangan kiai sagala haram-haramkeun teu nyaho hidup mau teh kiai ngas teu nyaho aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limit eta eta kitu pangeranana ngagilek dina agama ngagilek dina syariat masya Allah karim setik nah iya pangeranan ka setan tuh daun atuh make mangan yang teh imah teh mangan komis riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah
kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kafir-kafir telantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijieun gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh cek kupertian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolodas ngebohong Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awewe Allah kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disifatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa anna waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karar itu ngomong nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau apa Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh keboga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang kuabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nang ieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nang ieun Gusti Allah Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nang ieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nang ieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge nang ieun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badiyaus samawati wal ardh nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasaha ge urang mah urang kuari neuk nyieun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk alamana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab deuk niru Belanda deuk niru Amerika deuk niru Paris aya gambarna atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar nu mantak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya hayu cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunia aya teuh nu model kos kieu jeung malah aya bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung aya borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung aya anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen gogo mah teu percaya aing aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga bisi anak boga anak hideung sia de
lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu carita da ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh, nyieun manusia, nyieun langit, nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh. Badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah. Langit serta istina nah nyieun Allah, bumi serta istina nah nyieun Allah. Berikut setan-setan juri kabeh nah nyieun Allah. Eueuh nah nyieun salian Allah. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahibah. Make jeung Gusti Allah boga anak, padahal mah pamajikan ge teu boga. Biasana kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga pamajikan. Justru lagian Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak, meureun Allah boga pamajikan. Lamun Allah boga pamajikan, eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti. Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh. Atau boga mitoha atuh pareta kos kitu tahu dasar. Tapi kapan eta Kristen geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah. Cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah. Cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah. Cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pareta kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah. Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'. Jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nang yen Allah uningangeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah. Nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah. Nu mantap Gusti Allah mah Rabbul pangeran seluruh alam. Nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur deuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar sakenana nyahoan aya nu pan engkecena jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan. Aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan. Aya anu aing mandek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyahoan. Kanyahoan kabeh. Aya anu diajak ke puncak tadi aku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan. Siap. Nu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan. Kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh. Nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uninganna Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah. Insyaallah sieun ka Gusti Allah. Sieun ka Gusti Allah. Tak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah. Kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah. Urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lamun datang tak kadinya rasa urang, wah geus ibadah bakal lazat ibadah. Jadi orang dek ngala wudu helat diu pada hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk
Allah. Aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah, berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk di dieu geuna ngagerakeun Gusti Allah. Urang deuk ngalawudu teh kos kitu heuh. Atuh lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur. Ya antri pan ngalawuduna. Ya di imah kalau bari tapaku. Kayak geus bisa mah geus bisa. Sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu lah nagog we urang di luhur cai ye cek pamajikan kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ija dasar aki-aki wadahan atuh susuk ngomong nasa kebarang rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah bae ngagantung mah atuh wadah. Celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura ceuli abdi. Irung ieu pake napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin. Lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi. Abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau diberi penyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker ku abdi. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleuh. Jelas aya ieu teh angin, jasok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi, sok pake ngambean macam-macam Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus. Hampura bae Gusti. Tuh. Urang nek ngalawudu teh. Kieu mata geus, ceuli geus, irung geus. Urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunaannya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitunganna kos kitu salat ngawudu salat tahajud Allahu akbar subhanallah likum tahajud Allahu akbar likum kerek deui tamat tahajud TK pamah kos kitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah. Kuaring urang keur wudu ndek wuduna bae geus inget ka Allah. Mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud. Cukrut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah. Dimaksud mah kan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Atuh bade ampura Gusti sumut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna teh semur abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna teh rendang teh eta sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti. Hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti, pake ngomongkeun batur
Setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan cek tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti ba maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sih udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandi dah kan sia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah dek tahajud surga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingseut tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tegar urang teh mandi urang dulu wudu sakumaha tadi tamakur gas kamu salah masalah Allahu Akbar nu pae karena tadi keberang nyatabrakan pae sok buka pocong di kaca teh lagi sholat tahajud dia ya nanti kos gitu tolong bohong ke Allah balik kurang akarak takbir dong Allahu Akbar azan aya pocong kanjeng kumaha muringkak mulu aing geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tadi tahajud cepet awat lo ngomong aya pocong kadeuleu emang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lo ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wakolaku nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing Gusti maaf sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini itu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna gerui gana roba-roba pan setan karena kos gitu tak kesian bismillahirrahmanirrahim 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 ayah kena baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini bentuk asal kurang mantep pe ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu ge jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sakaya anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumur itu oh jalan bibi ayo berangkat di atas maghrib anterkeun bibi
balik di itu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parang sana aing teu bisa babacaan parang pocong. Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parang sana aing deui beureudanan babacaan aing ya yasin ku aing sia. Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bah je bismillah ya 100 bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun cuma ngajubleg gede bae ya Allah geus beak babacaan setok geus beak setok ngajubleg gede tolol mah dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kena can ilit kena biasana ku ayat kursi ge hiber leuit pariwah teu datangnya anak kadenya cakal bah sial orang tanggal kadonong di kapur Masya Allah ati mah sakuran ge moal leungit ceknya katipu aing orang dek Agustus kabut mau bisa ku bacaan teh makot kitu mal ngajubleg men goblok aing katipu cekna lajak nu borangan mah sok kusorangan keneh kusorangan sabenerna eueuh naon kusorangan keneh ngajurig-jurig teh padahal eueuh naon borangan teh kos kitu ogas kieu jelema de kondangan begitu de kondangan diengkeng ke belantaran rada maribis ayo pas tas maghrib rada ngagedean isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca teh kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca mana pak kondangan kayak mana oh rame cara dirinya teh kondangan ayo guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti nu batik teh hiji kotor ya mah horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ke jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih itu kan maksudnya teh maksudnya saling di jero lantaran di keondangan besi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kakeceretan nu batikna dipakai baju putih geus saja sorban dikalurkeun gede putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka cak tukang beca pocong kabeca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong lumpatan kabeh sakjana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta kumaha salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun aya jelema keur wiridan mah teu penting maca shalawat ngeunah ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana kan tadi udah ada 4 letik ya salli ala kosrek asana kelenger didinya kerasa cagal aing mah dengan ngagoler bae ya iya goler dia kan
tapi terus baik orang sekor tetap punya anak kieu bae. Datang ke tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekerese kan aya keneh bae cak eta jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ke jam 4 di deuleu ku nyana masyaallah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di dalam aja ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah si aing sieun aing pocongan dah tampiling sak aing barang cek eueuh ieu pocong beneran kagak dapetnya ada dirinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung di pakekaseun hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing harang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apakah teh digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig-jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun gitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teh bahasa Bandung eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Bandung ya teh kos kitu tah eta ulah boga kasih jeung moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum Pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku bahagia tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu di deuleu Allah mun urang dagang nu di deuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu di deuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh
cara Suriah kuari lumantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon gitu Suriah geus jual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris. Cek Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honorar. Wih, tenang aja cek orang Suriah, yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ke Suriah di babang karena tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton sekarang dijual 25 ton hei beraduitan seberapa triliun kan dia jang perang aing perang jeng Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakaraknya jual 25 ton di Indonesia guys turun tina 550 turun 550 turun 520 turun 480 turun 430 turun 450 ulah waka beli emas beli mantenaran ngajual ulah waka atau diulah-ulah ge aing mah boga moal beli moal jadi tegableg gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ke bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual dari 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang mas. Iyalah perekonomian batur mah siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Suriah basar asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tatep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata harus disiap-siapkan kiriman ke Iran harus disiapkan siap nyala lawan Iran itu Iran menyuplai adanya anu ngaran bom nuklir Ali harus dikirim ke Suriah nungaran Hasan harus dikirim nungaran Hussein harus dikirim harus ditagong-tagongkan ku hari kia siap dana harus dijual kakak penjualan pertama 25 ton harus dijual batur lu nyahoan Inggris neule soak neule persiapan anak ternyata masih ratusan ton kan yes teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan tah mah ieu teh batur bakos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon wah aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu parentimen peplotokan teh naon ka derawah kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang digilekeun ke Timur Tengah ditinggalkan Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang di mana ke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia maka rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Iraha cenah kiai urang babarengan ka dieu tangkorak sia barengan. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik bakos gitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lumatak dilengserkeun emang kunaon orenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan amin panggil min sini min nu keluar amin belar aja bukan ini iya para jasa
lalakon lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakal beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya cek jana sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur mata NU na ngahaja tadi beresan kunyana sebab NU boga Gus Dur cek ngomong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkan Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh ku anu keur berjuang ge aya tinu tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagan ku ari teh nu matak Obama teh mundur ieu waduh Islam waraja selain lalagan Islam teh keur bergerak disingsieunan teroris apa mundur Islam lamun kamari di Amerika dibom Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali deh atuh sia mah malah kaya aku sapiraha dagang dangder doang weh lain lalagan gergerak kuari Masya Allah nah di Indonesia ge kuari aya nu gergerak saha kiai ngaranna Juned unggal negara aya apa presiden SBY nyahoun nya lagi sarua bang atuh politik bakos kitu ieu politik ieu ekonomi ieu agama boleh lalagan nu mantak tenang lamun engke perang gas panggilan kokola kada porosotkeun jalanana ayo suntik pae aya ke kokola didongengkeun ke aya opat aya Uni Soviet hiji aya urang Tanzania Afrika berarti hiji aya urang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibawa habis deui ku Isabella BAKB datang ke tapak-tapak na acan temun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah urang Andalus ahli palak urang Andalus ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol kabeh tanda-tanda keislamanana ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik kuari urang Andalus aya nu berangkat deui siap kempur deui dek ngaislamkeun Spanyol tapi orang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate nyeri 700 tahun negara Islam dibabah langsung raja-rajana masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong bobol nyaritakeun urusan sejarah Islam nah mangsa tolol bin goblok gitu sia mah Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal gerak kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara Indonesia mah geus
tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus teu karasa Agustus camatna ge camatna Agustus lain baris dana ka puncak bego baru lamun ditanya ku camat mana kiai cuma camat mana bae ya eueuh ayo mah tulos ieu mah ulah sia henteu mah teu bae ngan aing kapanggih jeung camat eta saha ngaranna dia teu rahasiain teh mah ah tah mah nganggo goreng camat bae emang goreng ieu camat bae ngomong jeung aing sia soekeun sia ku aing aing geus teu karasa Agustus seunana naonan Masya Allah nah ieu kuari keur mejana hudang deui di Irak geus aya deui puyeng Obama ceknya ieu aing mun dilawanan bae beak di negara aing je kuari bae ge hutangna masih kene urut perang kamari inca jam 10, 27, 11 wallahu a'lam bissawab